sapeker haram, HP manyana baroga. Ceknya HP mah lain sapeker. Hei, buka coba Gusia buka. Bener dibuka bener SB. Yuk tambah sapeker ge cenah incuna. Jadi jadalah haram as-speker. As-spekerul kabir. Gitu. Alladzi kana fil masjid huwa haramun. Wa ama speker fil HP. Ah, gitu kan anu leutik teu kadeu. Ah, bahwa incuhu. Bahwa halalun. Antepkeun geus. Ieu mah keur carita. Sekelompok aspek ngaramkeun salat anu aya spekeran ketika jelema make speaker nyana ngaharamkeun sasalaman jeung nu sok make speaker. Nah ieu kan di luar aturan syariat. Ya syariat mah lain kos kitu atuh. Ye, deuleu di Masjidil Haram kurang kumaha jarago ngaji di Mesir, jarago ngaji. Jarago ngaji ulah disangkat teh jarago datang ka ayeuna ge di Mesir teh jarago ngaji. Lain lalaga di Suriah batur mah basi keneh ngararang kitab kaluaran ti Turki. Kuari lamun di Yaman aya anu nyarahan bugiah 4 jilid ngan encan berkembang bae di urang. Berarti kan jago jasa ngaji make sapeker.